Eta kintenna tahun sabaraha tah? Satu acan 1818. Alah, euy. Wah, Atuh zaman company-nya. Leres. Zaman company. berarti geus saabah. Tah, terus ngalalana singkat cerita hiji waktu karena abah tuh setiap ameng guguru kemana wae dites uih ka bumi dites ku ramana. Hasilna teh gitu. Uhun, upami teu acan ngelehkeun ramana piurang Gitu, kaluar deui. Tah, dugikeun ka hiji waktos anjeunna uih ka bumi anjeun can masagi. Ku bao di piwarang angkat deui ka kulon. Takulon. Duka ka mana akhirna antukna abah dugi ka Cianjur. Di mama Kiai Haji Obing Ibrahim di Cianjur anjeunna wangsul ngadak deui sareng ramana tidinya geus meujeuhna sok muka sorangan dugikeun kah lungsur lah Padepokan Sinar Pusaka Sukapura. Itu teh sekitar tahun 1818. Jadi eta teh teu gampil pangintennya berarti nya tina perjalanan nu nya tina dongeng nu teu gampil ngadamel padepokan teh. Oh henteu.